Betul aing dibilang pulau nu hampang ududna teh. Barerat kabeh ieu mah ududna teh. Harita ieu mah kealamanku sorangan ieu mah nya. Keur zaman SMP. Zaman SMP kuring teh mondok di hiji guru. Aya guru SMP anu memang di imahna teh Minang hadir barudak. Jadi si guru teh memang welcome. Jadi di luar jam pelajaran bahkan setiap malam minggu teh sok ngalariung di imah si Pak S eta teh. Inisial Pak S. Si Pak S ieu teh hampir setiap minggu gonta-ganti kadangnya kelas A, kelas B, kelas C. Tiap minggu teh hampir aya beberapa, walaupun memang teu kabeh teu sakelas. Karena mungkin memang aya keterbatasan ti orang tuana, ya, ti orang tua masing-masing. Karena beneran memang kuring sorangan memang selalu diizinan gitu nya. Selalu diizinan keula aya nu gandeng tetap ya. Nu ngaronda eta. Jadi balikan deui ya. Jadi harita urang teh sadinya teh memang eueuh tujuan nu lain-lain saukur ngadeureureuyan gitu kan. Kadang didinya teh ngaliwat gitu kan, aya nu gigitaran gitu kan. Eueuh naon nya acara khusus juga belajar atau kerja kelompok eueuh. Memang kakolot mah ngomongna kerja kelompok gitu kan. Walaupun datang nepi ka dinya mah yang saukur ulin hungkul gitu. Tengah peuting deh si liwet ieu teh kakarek asak, Bro. Karek asak setengah peuting ieu teh. Ngaliwet tuh ya. Nah, aya nu harita teh teuing poho, teuing ruksak si daun cauna teh heuh. Intina mah kieu, harita ketika si liwet ieu teh geus asa ngabutuhkeun daun cau. Keur ngala nya keur tilam si daun cau eta. Daek teu daek kudu ngala ka tukang. Lantaran imah si Pak S ieu teh tukangna lega keneh gitu nya, aya beberapa analnya aya lahan lah gitu nya, dan kebenaran di tukang memang aya kebun cau. Aing kebun aya tangga cau maksudna teh. Di tukang teh aya tangga cau. Ngalah we ka ditu ngalah patuduh-tuduh saacan ngalah teh. Kumaneh da sieun baru nya zaman-zaman keur SMP. Geus we ngabring cenah. Ayo ngabring we kan. Palaluan. Si pas jual nanya rek kamarana cenah kan. Ih Pak erek ngahala daun cau. Nah, oh tadi tukang cenah kade.
pararoek bisa aya oray gitu cek si Pak ST geus we urang anteur cenah si Pak ST nya geus dianteur ngabring si Pak ST ngabring gitu bari can penting-penting teuing nya meureun aya jam 11-an lah nya ngabring ka tukang teh ngalacau teh pas ke dalam perjalanan ngalacau tiba-tiba si Pak ST ngomong tong ningali ka luhur cenah aya tangka alpukat ke dalam perjalanan tarungkul cenah ditajo tiba-tiba gitu tarungkul barudak tong ningali ka luhur tong ningali tangka alpukat cenah bahasa teh kitu barudak teh aneh nya tungkul barudak tungkul tarungkul kieu geus aya kasieun gitu kan geus kondisi poek gitu kan terus hawana tiis eta penting kumaha dibere nyaho jika kitu beuki we kitu nya geus langsung eueuh curiga anu lain-lain maksudna teh eueuh kecurigaan nu hal-hal positif langsung curiga anu negatif gitu kan langsung asa ka-trigger gitu langsung asa kapancing untuk da keur mah ti awal mimiti emang geus timbul rasa sieun eta teh da entah mah ieu si gitu tong ningali ka luhur sih tungkul we tarungkul barudak ari urang penasaran kan urang teh nu mawa senter nya nu mawa senter dengan anu nyakalan senter urang posisi di tukang karena anu mawa senter pas urang diharap urang pake tukangna gitu kan penasaran gitu nya aya naon gitu kan pas ku orang di center kan kalau set ditinggali hiber juga kain bukan bentuknya bentuk kain sebenarnya bentuk kain tapi kainnya kain anu lusuh gitu ya jadi kain bodas tapi bodasnya bodas anu lila gitu sih bodas gitu hiber gitu didinya toh orang ngajar itu didinya teh barikan hareup teh bari nanggap gitu waduh begitu astagfirullah soal orang teh didinya teh ting sawan mun sawan teh mun budak nya urang teh soal teu lila oge langsung anu dirasa ku urang teh jadi leuleus terus tunduh gitu kan leuleus tunduh buru-buru ku si Pak ST dibawa tah nanti ka imah gitu usah tuh jadi si Joko daun pisangnya terjadi dacan api gitu buru-buru weh orang teh lompat manteu dah cilaka menurutnya tetap memprioritaskan non safety gitu kan keselamatan soalnya sieun didinya teh kan loba batu-batu sieun aya beling oge gitu kan tetap tapi dengan segala rancang lalu banget orang tadinya lulus ada digoyong ku si Pak ST digoyong gitu ada dituntun gitu dibawa kayak mana di ubaran orang tadinya diberi cair lah gitu di babacaan ku si Pak ST ternyata senah mah si Pak ST memang geus ngarasa di awal sabaraha lengkah keluar imah teh geus ngarasa emang ku orang keciri sebelum teh si Pak ST aya komat kamit gitu babacaan gitu kan ya mikir orang mah meureun doa keselamatan ya emang doa keselamatan gitu ya tapi maksudnya keselamatan teu curiga aya kadinya gitu dan eta teh si makhluk eta teh senah mah bisa jadi eta makhluk perantara eker ngirim santet jin anu dititah eker ngirim santet jadi harita si Pak ST harita keneh saenggeus ngubaran orang gitu ya saenggeus ngubaran orang terus dahar manehna tirakat ya barudak anu memang teu bisa sare setelah kejadian eta dan ningali urang kondisina bener-bener ngedrop gitu kan bener-bener leuleus gitu barudak oge teu bisa sarare
daya kasieun jadi ngariung kayak gitu ya, anu biasana aya nu di ditu gigitaran, aya di dieu keur main kartu gitu kan, ieu mah ngahiji we harita. Nah harita keneh si Pak S ieu teh ngayakeun pengajian gitu, karena nya minta perlindungan lah intina mah, karena disieunkeun teh salah satu di antara orang-orang teh malah jadi korban atau jadi naon nya, jadi ngarembet lah walaupun mungkin tujuannya lain ka urang-urang gitu. Intinya ngayakeun we, untungna bergadang sampai subuh kan. Akhirna sare bareurang, da kabeneran memang malam minggu harita teh. Aya oge beberapa carita anu pengalaman-pengalaman pribadi gitu ya. Ya lamun misalkan nyieun penasaran boleh di komen tina kolom komentar keur anjeun-anjeun anu memang penasaran tina pengalaman-pengalaman kuring. Pengalaman anu naon wae nya boh titinggalian gitu kan. Terus aya oge pengalaman-pengalaman anu tina nganteur ngubaran, lain ngubaran sarangan teh sabenerna cuman nganteur hungkul gitu. Mineng nganteur babaturan, memang bisa ngubaran gitu. Jadi mineng pisan untar anteur gitu. Nah tina untar anteur eta teh loba pengalaman-pengalaman anu bisa dicaritakeun di dieu. Komen we lamun misalkan memang penasaran.